Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Abi sebagai generasi anu lebih muda gitu paniatan mameureunnan hoyong ngaguar da geuningan daerah urang teh kacida makmurna teras aya daung yang anu karuhun anu kacida hebatna lah kabuktos geuningan baheula mameureun istilahna daerah urang teh kacida makmurna gitu Ya. ngan ayeuna mah geuningan tetekon baheula teh anu karasa ku uing pribadi geus ditaringgakeun gitu tah kahayang pos uing mah entong sampai punah tah jadi aya istilahna tarekah lah hayang naroskeun ka sesepuh baheula teh kumaha sih dijat-terjat teh keterkaitan jeung naon teh jeung Maladewa, terus masalah pertanianna, masalah tetekon karuhun. Tah ayeuna teh uing teh mun carita mah hoyong terang gitu ti anu nyaksi ti baheula gitu lah. Entragan baheula senior di dieu gitu. Kos kumaha gitu. Perkawis di buyut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ayeuna pertarosan anu sajelas-jelasna da abdi ugen salaresna mah teu acan terang anu sajelasna jelas-jelasna pisan mah ngan saterangna abdi tunu waktos tahun 70-an ka dieu. Tuh. Oh berarti mah ti iya nanti ka dieu teh berarti ngumbara gitu. Ngumbara. Oh. Kawitna mah ti Karawang teh. Ti Karawang kawitna mah gitu. Memang orang kapungkur mah katerangna abdi tinu wates tahun 70-an memang orang sanaoh jeung sabari satahun sakali oge masalah nyawa teh. Ya alhamdulillah. Naon masalahna anu ti sesepuhan ku urang kapungkur mada nu jadi sasepuhna teh nyaeta Bah Ming anu ti lamaran. Tah pupusna Bah Ming nyaeta teu aya deui anu mun teh mah anu sabenar-benar teruskeun ieu sasepuh urang anu aya di Desa Jatireja nyaeta nu disebat kapungkur mah Buyut Keranyed nya. Ayeuna mah Buyut Malandewa kasebatna. Tah ayeuna nu kasebat Ki Bagus Kencana ayeuna ari kaua mah. Ieu mah tadi ge tinu Hodam eta mah. Oh, secara hodam lah gitu. Secara hodam. Berarti ngabejaan meureun ka buat. Ngabejaan kaua mah jadi sanes mah Buyut. Naon? Ayeuna teh Ki Bagus Kencana. Buyut Sanghyang Tunggal Malandewa. Oh, iya. Teh. Tah ayeuna balik deui kapungkurnya anu urang Jatireja nu disesepuhan Bah Ming nya urang hayang subur makmur ke mahrifat lojina we teh geuning ayeuna budaya urang teh budaya Sunda teh geuningan anu bener-bener mun teh mah ku urang anu sanes naon nya sanes marah ngamumule sanes mi Gusti urang mah ngamumule nya bumule budaya tetekon baheula tetekon urang baheula. Geuning baheula mah urang teh kahiji ndek turun nyawa mun bahasa ayeuna mah meureun mapag naon hajat bumi teh nyawa nya bade panen mapag Sri nya. Naon ari hartina ayeuna cenah mapag Sri. Tah eta teh bisi anu encan
nyaho barudak ayeuna nya. Nyaho teh nyaho wa. Dah itu urang teh eta teh ngahormat Sri Pohaci ku urang anu dititipkeun anu sekian bulan kapanasan, kaanginan, mun teu mah hujan angin oge mun teu mah tetep ajeg panceg. Tah Panu tugasna berarti kanu nya. tugasna tadi teh dah yang nyuburkeun ka urang-urang ka Nya, umatna. Ngahirupan lah gitu nya. Nya tah mantap. Nu bener-bener ku urang teh budaya urang teh sanes migusti tadi ge ngan mupusti eta mah da sepuh urang ge baheula kitu geuningan tah kitu nepikeun ka urang mun teh mah lak lelurna mulus mun teh mah teu aya panyakit itu ieu hama itu ieu kan mulus gitu. Tah eta jadi Tadi nu acarana kumaha teh Pak amun Mapag Ciri? Tah dinu acara Mapag Ciri tadi oge nya hiji pan teh mah urang mipit amit ngalamenta teh kahiji nitipkeun mun teh mah urang bisa mun teh mah sabulan 2 bulan nepikeun ka 4 bulan panen nyaeta anu ku urang di mun teh mah di kos pareto mah dipetik cenah nya mipit dipipit gitu. Tah hasilna mipit teh teh mah dicanak uwih anu ngadamel nu 5 kepeul teh. Anu sebut ieu teh pare indung teh. Pare indung. Tah ngadamel eta mun canak ke bumi tah tidinya ari budaya urang mah baheula kitu ge nya. Da ayeuna mah geuning geus teu aya kitu. Teu aya buah. Tah kedahna teh eta kahiji da ieu mah tadi ge masing-masing kaseneng nya. Teh sebutna kaseneng Sri Pohaci Sanghyang Sri teh eta rujak nu 3 rupa. Hiji berarti eta kudu aya berarti Pak. Tu emas, tu batu, tu emas, tu batu, tu raja. Cek itu nama tentang kue gula batu teh mana teh pahit lah. Rujakeun berarti. Rujakeun jeung mun teh mah tawegan itu. Tah didinya teh kurang kakarek mun teh mah heuh tadi teh bilih aya anu di jalan di kasampangan anu teu acan nu katinggaleun tah urang teh nya teh digorowan cek bahasa urang kolot baheula mah cek basohagna mah digorowan lah titah balik kitu nya. Mantap harekat jeung pamaatna teh jeung barokahna teh da kapungkur mah itu geuningan kolot urang budaya urang mah itu. Tah meureun amun nempo kadinya wa jadi uing sebagai barudak ngora ayeuna embung sampai leungit kan ceritana. Jadi uing teh aya rencana hayang ngamulai deui nya. Tah ku lewat kasepuhan ki bagus rencana jeung masyarakat kabeh teh hayang guyub gitu wa. Tah ke meureunan tata carana uing teh hayang nu jelas di sepuh-sepuh kudu kumaha carana gitu. Urang meureun boga dangyang di ditu uyut Manadewa, tah meureunan kudu kumaha carana teh ambe parelek gitu wa. Sugan ngawujud gitu. Nya teu nanaon nya kacida nuhuna kacida saena tah eta urang boga tujuan anu mun teh mah anu teu saena nya pikeun urang ngabudayakeun mun teh mah ngaguat di kebudayaan sepuh urang itu kapungkur gitu. Kapungkur maksud teh da meureun urang teh daerah Jatireja teh nu pake sepuh teh nya Mah Uyut Sanghyang Tunggal Maladewa. Teu aya deui geuningan gitu. Tina nepi ka ayeuna ge nya karaos geuningan ari bener-bener ku urang di mumule mah gitu. Nah urang teh aya barokahna gitu. Tah itu anu masalah urang Mapag Ciri gitu. Da tadi ge ngahuripkeun ngabedaskeun jadi tenaga tangan pangawasa teh eueuh deui. Da di urang mah kitu nya. Di Indonesia mah iwal teh nu geulis.
itu di pare mun bahasa hanya teh nama pare lah itu. Nah, ayeuna mun teh mah urang langsung we mun teh mah ayeuna mun teh mah urang dilaksanakeun. Nya. Ieu di nu mapajeri ayeuna nu kahareupan. Nya insyaallah mun teh mah urang kapayun-payunna aya barokahna jeung manfaatna Amin. gitu. Nya bener, Pak. Berarti sepuh urang teh uyuh teh berarti manehna oge sebenarnya mah hayang gitu. Nimbulkeun deui mun teh mah budaya urang gitu. Budaya Sunda lah. Budaya urang Sunda mun teh mah urang da urang mah nu pake pokok teh geuningan ngajebarkeun nyai anu geulis gitu. Masalah palawija mah eta mah sampiran gitu. Bener. Ah, itu. Kadua cenah urang teh nu engke bade naon? Turun nyawa. Bade turun nyawa nyata disebatna teh naon? Hajat bumi. Syukuran hajat bumi itu. Engke mah. Nah, eta urang sebutna syukuran hajat bumi. Nya eta kan tadi oge urang teh memehna naon urang melak nyai anu geulis teh melak pare teh geuningan tadi ge aya mimitina. Tah geuningan urang teh mimitina teh mun kos baheula mah make kebo, make sapi dilupung heula lah, pengolahan tanah bahasa ayeuna mah gitu nya. Jadi urang tadi ge urang teh da hirup uripna urang teh geuning di bumi. Nya. Mantakan disebutna teh can syukuran hajat bumi gitu. Gitu. Hajat bumi eta kan urang teh tadi nya mula-mula mah urang teh ge nya tapi doana gitu. Nya, Pak. Bener. Nu kagungan urang jeung kadua kasasepuh urang anu aya di urang Jatirja. Gitu. Nah, mudah-mudahan hayu urang mun teh mah urang bareng-bareng mun teh mah budaya urang tani urang memulai deui gitu. Nah, cenah ayeuna anu encan hayu wa oge siap mun teh mah naon siapna? Cara mipitna, cara kumahana teh mah hayu gitu. Nya rencana mah beureunan jigana bulan hareup beureun, Pak. Nya. Da uing mah merih ka sepuh teh Nya. bantuan gitu, Pak. Bantuan masyarakat urang guyubkeun gitu, Pak. Amin. Kumaha we carana gitu lewat tinu omongan beureunan da ari sepuh mah beureunan pasti digugu ditiru lah gitu, Pak. Nya. Da beureunan da ieu mah pentingna mah kan ku guyubna teh, Pak. Nya. Guyub keur ngamumule eta naon teh tetekon baheula gitu. Nya tujuan mah keur kemakmuran lah gitu. Nya. Rencanana teh beureunan bulan hareup teh kudu geus insyaallah lah kudu ngawujud gitu, Pak. Ya, bulan hareup kudu kumaha urang rempugan deui kayak gitu. Mula-mula urang pertama teh kan tadi teh urang kudu dinu waktu musim kerame gitu nya. Oh, berarti pelaksanaan keur rame panen gitu, Pak? Nya. Apa permulaan panen apa kumaha? Nya eta mah jadi kieu nya. Enek permulaan tina naon gitu. Ah cenah saenggeusna mun teh tengah-tengah. Nya tina naon tengah-tengah ramena panen gitu kan di antara urang ayeuna mun sekitar 20 poean deui atawa 20 poean deui lah kan bareureum pare arasak geus loba nu mipit tadi nu mipit eta meureun urang usahakeun teh ngala indung meureunna gitu. Kayak meureunnan rencana mah hayangna teh dijieun bocongan si pare teh urang diarak gitu wah. Bari makan bersama lah di ditu apa kumaha gitu acarana. Nah, eta mah engke di antara nasa ya. Antara di sawah saha wae nya. Anu panen di heula atawa ge nu ieu
supaya anu deket ke jalan gitu. Urang minta izin, lamun minta izin teh maksud teh kanu bogana ye. Nya nya nya. Da bisi kan anu bogana mah mun teh mah teu ngarti nya. Nya nya. Tah ayeuna urang dipake. Nepi ke nyeun sanggar segala endah itu Ai ieu. sanggar teh kumaha teh, Pak? Sanggar teh kos Ya puguing mah teh ieu. nyaho, Pak. Nya keun ke uwa eta mah ieuna. Oh. Eta mah nya nyeun sanggar nepikeun baheula mah aya naon ieu daun kawung mun aya mah baheula mah nu ngorana. Tah mun teu aya sulangkar sagala endah itu lah eta onaman birih nya ieu teh penting urang dinu waktuna mipit asal aya eta sanggar, tiwu, naon. Tah didinya tah mun teu mah kupat teupet digantung-gantungkeun di sanggar. Oh. Ah, Jiga ieu meureun nya jiga buleud gitu kudu awi. abi. Oh. Heeh, Nya. dina awi, Tah awi eta hiji. nilai budayana eta. Wah. Nya gitu. Mun teh mah pan awi hiji terus dibelah, mun diletik-letikkeun pan kena megar kieu tah. Dibeulit ku ieu beulit deui kan keneh teh bareto mah kan leunleun rampadan kujakeun naon sagalana teh narampadan. Sup kana eta sanggar. Nya nya. Tah Oh. gitu. Tah karaki dirawis-rawis ku daun kalapa lah, kawung mah da geus hese di urang mah. Tah kakarek eta digantung-gantungkeun dinu sanggar, kupat teupet naon eta mah mun teh mah baheula mah bebeutian. Beuti suweg, beuti Sampo nu para itulah meureun. sampo mah ulah. Ulah. Ulah Beutian we sampo. hui mun aya mah nya, Pak. Hui nya kitu tah. Tah rencana teh penyadukan tah sesuai henteu jeung sepuh gitu. Nya. Kahayang mah khususna pare anu diarak eta teh disimpen di leuit cimat wah. Tah uing teh hayang bisana terus ka sepuh teh hoyong kaguyuban masyarakat teh urang bareng-bareng nyeun naon teh leuit cimat di ditu nya ukuran alit teh heula lah leuletikan gitu paranti nyimpen si pare eta wah maksudnya. Oke waktu turun nyawa teh mah paranti nyampuran bibit nya mudah-mudahan tos dibarokahan gitu teh. Iya. Ya Bukan insyaallah. cek uwa sebagai sepuh sepagodos henteu gitu tah mun aya leuit misalnya di ditu teh. Leuit leutik lah gitu leuit cimat. Yang kacida alhamdulillah eta sa memang sepuh oge eta teh sebenarna mah. Jadi kan tadi teh nya urang teh saeutik-saeutik nya. Maksud saeutik-saeutik teh Sugan dan hareupeuna mah nya renteng kan gitu tah. teu bisa disakaliguuskeun mun teh mah. Nya bener. Sakahayang urang ayeuna jadi ayeuna kabeh gitu mah teh urang saeutik. Juga nepi ka urang 2-3 kali mah nya kaditunakeun kan mun teh mah geus pada ngarti kabeh nya. Tah kan tidinya. Pan paniatana keur itung-itung mun cara teh ngaluarkeun zakat wa gitu tah. Kayak lamun aya kesulitan pisan mah bisa meureun dimanfaatkeun ku nu butuh teh gitu. Salian ti peranti nyampuran bibit peranti supaya kabarokahan gitu. Tah meureun sakitu wa da meureun ari generasi muda mah puguh teu nyaho naon nya tapi hayang gitu wah. Hayang si tradisi eta teh ka ieu deui lah kaangkat deui supaya nya tong sampai punah lah gitu. Tetekon-tetekon anu kacida luhungna lah ti naon teh karuhun-karuhun urang teh jeung ngudagna supaya aya kemakmuran di desa urang lah intina mah gitu. Tah ayeuna kieu nya sa. Mun teh mah urang boga tujuan anu hade. Nya urang teh tadi ge urang badanten tinu masalah masyarakat urang. Naon badantenna da urang teh boga bapak nya. Mun teh mah urang laporan heula ka Pakuwu ka RT ka RW
Iya. tah urang menta mun teu mah hayang Restuna. menta ngeriung weh Oh, iya. masyarakat urang buka tilang bara kabeh mah tuh nya mending Mhm. weh aya mah tah urang kayaknya urang terbuka Iya, gitu iya, iya. urang Iya bener, Pak. minta responna ongkoh Heeh, bener. gitu nya da tadi ge lamun henteu digimikeun mah da anu ngarti oge sarua mun teu Mhm. mah kabawakeun Iya, gitu bener, Pak. tuh. Tungtungna mah kan tuwuh nu make pisan. Leungit we tungtungna mah. Lain ngagorengkeun urang Heeh. teh gitu. Ya mudah-mudahan ayeuna urang tujuan urang anu sakieu hadena Mhm. muga-muga mun teh mah kahiji sepuh urang ngarespon, kadua nyaning Allah anu kagungan Iya, urang iya. Amin. da sami ngarespon ka urang kitu Mhm. dikabul Iya. hoyong urang gitu. Tah sementara mun sakitu engke meureun kahareupna urang riungan atawa kumaha urang dijadwalkeun Mangga, nya ieu ieu mah nyuhunkeun bantosanna we lah ka sepuh, kumaha carana gitu nya, lewat omongan-omongan lah ka nu sejen gitu. Urang nanti tujuan urang teh urang ieukeun gitu urang nya, guyubkeun gitu. nya, Lamun sakitu beungeuten hatur nuhun, ieu cariosan ti sepuh kacida saena kan gitu. amin. Mudah-mudahan janten kasayan keur urang sadaya. Iya, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.